one touch, I could with you, with just one touch, I could feel my body give it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun barudak arurang ti kelompok opat bade nampilkeun drama Sunda nyaeta judulna Preman Tobat. Di mana ya? Kamana euy? Neneangan jalan balik tapi kalah kadian. Oh gitu. Kenalkeun nami abdi Abdul. Oh, nya tepangkeun nami Abi Yuyun. Mana rek ngilu moal jeung urang ka ditu? Kemana Teu jauh lah di ditu. Di mana? Kieu nya dengekeun. Urang rek nawarkeun ka maneh pagawean. Gawe naon? Gawe nu bakal nyieun loba duit jeung beunghar. Naon teh? Ngan gawena kur sapoe Naon teh? usaha copet. Antosan. Mereka mana? Rek naon juga kurang di dieu. Orang cuma bacaran orang rek nyopet. Ieu. Lo nyaho nyopet teh haram, beneran ieu teh. Urang ngiluan atuh. Wah ka era geus ngahina malah ngiluan. Terus tanggarelut jeung tepang abdi jeung babaturan abdi. Jeung Jepang nami abdi Komar. Geus we babarengan. Tangtu sampai kahiji. Aduh budak pada naon rek noongin ka abdi. Ih, budak lain kitu. Bodoh-bodoh teuing maneh teh. Batur manyikat duit, lu manyikat baju. Sekolah di mana maneh teh? Ya elah bang, badak teu sapola sanu nyaho. Geus tengah bekam-bekan wae. Geus lah ayeuna mah hayulah sikat. Serahkeun barang jeung duit maneh ayeuna mah. Mas ya budak, mana mikir kuring bakal nyerahkeun barang jeung duit kuring. Soalna neng tahan heula. Wah, helem maot. Kami anjeun sadayana nangtang kuring. Ngomong wani mah. Assalamualaikum umat Rasulullah. Waalaikumsalam muslimah. Seueur kadayana nah aya tawuran sapertos kieu ya Allah. Kamu sok suci kitu maneh. Sok ikut campur urusan urang. Kalau belum jadi pisan. Ya saestuna anu subhanahu wa ta'ala disebut karena barang bertumpahan darah jeung kana nah ala jeung Allah suraai. Astagfirullah kelopatan. Sebenarnya teh pejabat teh nanti jalin akan nungguan maneh. Minuman 2. Anggur merah. Udah aja euy. Ya, Bos. Yun. Ya anak demal bos, repot kan? Nanaon ini masih seger kan ya? Mantap man. Bos, tolongan orang bos. Yuk, kebetulan mana kunaon ya? Bos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh geus maut.
Wargi. Iya babaturan orang maut, orang ngaku salah, orang rek tobat. Berilah pasti dihapunten ku Allah. Mana yang pada nyedak atas kamu deui. Moal. Mugi sadayana janten pelajaran kanggo orang sadaya. Urang bakal balik ka rumah nikah. Sok kumaha jabatan sanuhun urang. Sanajan urang jalma-jalma anu mulia di dunia ieu tapi urang tetep teu aya nanaon dibanding jeung Gusti Allah. Nyata Allah Subhanahu wa taala aranjeun ngaratot Leres. di anjeun hoyong rumah. Anjeun sumping sareng teuing. Di Gimana? suka pasantren diajar dan agama. Mohon. Pak Cina hoyong diajar di pasantren iya sabab hoyong ngarubah sikap. Pak, nami abdi Abdul sareng rencangan Nabi Yuyun. Assalam nami abdi bira mangga pamiandakeun cai kanggo duaan. Pak, abdi ka dieu sareng rencangan Nabi teh hoyong diajar tobat. Nyangkin diajarkeun. Tapi sakarasangan naon dilakukeun ku anjeun. Oke, Pak. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda singsaha jalma anu ngalarang barang lain milik urang dan sakabeh umat Islam aranjeun ngantos. Mun uwi handi mani menang duit seeutik tapi halal cipatan menang duit loba tapi menang nyopet. Mohon Pak, abdi sareng rencangan abdi hoyong tobat ka jalan anu bener deui. Leres